sing sing penting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jauh supaya no pinuh ku kaendahan ikan asih no mungkara duaan ngombar lamunan pewe kaya bapak haja hayang hirup sauyunan hanjaka nikmat durian tersangka bet bisa pegang horeng miyo ni balebat bapak haja ngon ukur mata tibala tangan tainga ibu cici ku hari yana asik kuring nu dibikin tanya gering leungit anu bage horeng peti panung tunga peti harita anu mawa kabagjaan kadedeh rajang katresna baru akay anu bage hese maparerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri pari salawasna panota kunaon tega bapak Aceh horeng tos aya gentosna kapayun cenah jeung teh aturan bapak RW akay miwah ibu bapak haja ibu haja panganten istri panganten pamangkeun Bapak Asep besan miwah ibu waktu patuk carita mere
kaendahan pikeun asih numung garang duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyuna hanjaka nikmat durian kusangka abet bisa pegang horeng miung niba-leba ngan ukur mata tibelah tangan tainga ibu haja ku hariana asik kuring nu dibikeun tanyana geuning leungit horeng pati panuntungan penting harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rajang katresna hese mapa lerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panutan geuning sulaya bapak hajat ibu hajat horeng tos aya gentosna halo goresan hate salawasna tanda tanya Neng Depitri anu bageng nah aya kene Neng Ayu anu bageng kadeudeung katina abdinya aris kana jurang anu nista Neng Depitri anu bageng jarita batin pinuh ku karumaos Neng Ayu pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin saloh sigana mah
kaisepul be kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun kasalira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadeudeung salira ibu hajat bape ono kanya salira goresan hate salawas mah tanda tanya nah aya kene kadeudeung katinem artinya aris paera teh hari kana curang anu nista jerina batin pinuh ku karumaosan Masna yaga medalu migar anu bageur pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana ma abani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang bapisah wae mama ela anu bageur tapi kadeudeung salira neina anu sayang jang deh anu bageur katampi kanya salira duh angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun paerang teh hari jeung ngedalekeun kasalira rarai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bageur katampi kadeudeung salira Masna yaga medalu migar anu balalageun kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukarna babandon tinu kawasan mere mawe kasa sama silih asih babajat yang upama lakuning jami utama
pitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah Ridwan anu bageun gadeuh batineng artinya Aris Jang Dedi karena jurang anu nista Jepang anu bagel jerikna batin pinuh ku karumaosan Jang Deh pimpinan Madalu Migar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nemong pinuhku noda jeung dosa neng De Fitri anu sayang sigana mah Kang Arpin Salon moal tiasa sasarengan deui jamdang anu bageul leuwih hade ayo urang papisah wae Kang Daya Kang Oma katampi kadada salira Mama Ella anu bageul kanya salira mangga diaturanan ti peribados para kanca dina lagu Nenden Harapan. Mun peuting geus jempling Mika eling ku hariri midadang ku saurang bungan harita nyanggupan di tahun genep puluhan ayeuna beut nyalahan cek ingatan rumasa Nenden Harapan disangka geus lekasan nu aya ukuk catatan najan carita manusia teku mawasa moal bakal
Cempling Mikaeli ku hariri midadam ku saura bongan angga harita nyanggupan di tahun mah genep puluhan ayeuna bet lekasan kajongjona cek ingatan rumasa nenden harapan disangka geus lekasa nu aya ukur catetan najan ka begat carita manusia teu kumawasa moal bakal laksana angin keur saanjeuna kadieu bogoh kaditu bogoh kabogoh mah araya kape kaditu kumaha kadieu kumaha bapak hajat sayang deui kasih manehna pada bogona haturan ibu hajat kanu itu nya aku bagirna kanu ieu nya aku sabarna kanu eta nya aku belana kasih manehna kasih kumisna aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorangan begang lain kurang dahar kakak bogoh jadi nariweuh tungtungna abdi nyarangan dapongan abdi rayungan nu salah pola sorangan aduh riweuh loba nu datang duh heran kacidang naon anu dibela bapak yaya haturan jauh ge disijang ku teu sangka ripuh ge kapaksa hayang suka-suka sanajan bari sangsara bongan dihajar rariweuh nampi kintunan di Abah Duloh sauna disangakeun
lagu yuka Kang Jaya sareng-rengan sadayana anu disuhunkeun dina lagu Wangsit Siliwangi pamundut di Ambandullah. Mangga Ambandullah wilujeng kasangakeun dina laguna Wangsit Siliwangi. Deka kantun tuh Kang Jaya sareng Kang Tato oke araya di Palitongoh tuh. Mangga wilujeng ngadangukeun dina lagu Wangsit Siliwangi. Bapak Anda anu bage anu mawa kabagjaan Pak Anda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan. Aya Bapak Anda mustika pegat Panda kapayun heula katilas raheut gudawa. Aya Bapak Anda rasa ngoleang Bapak Anda diri asa kumalaya. Aya Bapak Anda atur nuhun Bapak sing tamal-tamal rezekina amin. Asti mungkaran mastikeun wakeuh ngalengkah Panda atur nuhun. Ayasna napas mangkek pasrah sumerang atur nuhun Bapak Anda anu mana nyerang kabunga nah bakal kacek dina sejarah
daya karena no puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito loba pamalang najan diri diruruti najan raka disangsara tebela rasubah pinuku karumasa asim ngageran anu mawa kebahagiaan jadi imah dina putih mustika pegat katilas reget budawan rasa oleh diri asa kumalaya curi mapa maksakeun wegah nelaka heas ngadepes barengan pasrah semarang papasangan dua anak jurang kabungan nah kaca tetina sejarah tapi kiwari kadada yang sirana dura putih kan ukur keriasna najan arah subaha hatina nopokuh geni panyaja duriatna malaksa kepalintengan babalean pangalusna sanautikan tunaran kasayan muamusna kasayan muamusna
kuning mah jalmi utama dipitina ku sasama. si mungkaran cependang anu bager anu mawa kabagjaan jadi implengan dina peting pangantenan mustika pegat PRW akai katilas rahet kumawa rasa ngoleang diri asa kumalaya juring kang lempang masakkeun wakah nalangkah heasna napas mekar pasrah sumerang papasangan wa itu ranggana kabuna ibu hajat nah baka kecatan dina sejarah. Kang Bapak RT Sarakim masih kapayun. Duh, herang kacidang naon anu di belang jauh gede sedang Pak RT Saraki kuta sangka hirup geka paksa bos dulu daya nu bagus hanya suka-suka sanajan sangsara bos dulu kapayun deui dadi tong dihaja kelangan hari angkeun sekarang ombak-ombakan bos dulu deui hari nina Pak RT Sarakim deui anu bageus sangasara bongan sorangan duh Pak RT Saraki geuning nyahoa iya agar hiburan sah
saha Pak RT Saraki anu sumpi Pak RT Saraki tengawara posa bukan simpatian bos dulu kapayudi najan linglung di jalan di zaman kiwari bos dulu deh kapayuna duh heran kacida pajaya sebobe anu dibela jauh gede saja bapak jaya sebobe ku tersangka hirup ge kapaksa hanya suki-suki sanajan abdi sangsara Pak RT Saraki tong adi aja kelangan hari angkleng sekarang ombak-ombakan ke hari nina sang sarama bongan sorangan aduh geningnya huan Pak RT Saraki yang agar hiburan saha anu sumpi tengawara dosa kuken simpatia cinta dudulurang najan linglung di jalan Pak RT Saraki buka cintaan duh entong saraka Pak RT Saraki harata pakai awuta sok nambahan susah Pak RT Saraki mun urang saraka gelang hari angkleng sekarang ombak-ombakan ke hari nina sangsara bongan sorangan aduh Pak RT Saraki geningnya hoan yang agar hiburan bos dulu kapayundi sahano sumpi bos dulu tengah waratosa bukan simpatia cinta dudulurang najan linglung di jalan ku kacitaan taksir nujangkuk lenjang bos doang supiraku bos doang ku abdi tegang gembang aturan bos
botol kecap Kang Bos dulu. Anjuran Bos dulu nganggo botol kecap. Ku abdi mah Mas dulu. Ayah Cobi taksir deui Bos dulu nu jangkuk lejang sopir ku abdi tega gembang Kang Bos dulu. mun dipilih sarangan para tasaraki ditukar nama dilenjang Bapak Jaya Sebobe. hari mundi sawah Bos dulu ditukar nama dilenjang duh ayo Bos dulu ayo dah redekna tapi mah tak aja ngadu tunanya mun ditilik Bos dulu ditukangna meni-meni lenjang Pak RT sareki deui. mun di sawah Bos dulu ditukangna meni lenjang ayo Bos dulu ayo urang rerendengan dan gimana tak ajak ngadu tunangan mun ditilik para tesar Bos dulu diharapna menisia mun di sawah para tesaraki di tukang lenjang copi taksir deui Bos dulu nu jangkung lenjang sopir ku abdi tega bandang Bos dulu deui ngeluk tunggung eta semu koko dan Pak RT sareki Bos dulu da abdi mah da abdi saya turun cobi taksir deui Bos dulu nu jangkung lenjang sopir aku ku abdi henteu ka Bandung Ayah masih Bapak RT sareki. mun dipilih ditukangna
meni lenjang Wasdullah deui eta mondi tetep Wasdullah diharapna manusia si Wasdullah ayo Wasdullah ayo urang derendengan Acan ngadu tunangan mondi sawang Wasdullah eta gelut tumpung kokok bodan Wasdullah deui hari mondi sawang ditukangna lenjang Wasdullah deui cobi taksir deui abdi teu kabandang mondi sawang ditukangna lenjang Ibu Maria ngeluk tuangku eta ngeluk tuangku koko bodan Bunda Maria hari semono mah semono ngisi cobi taksir ya abdi istri sejati sokiraku si bapak anak dekat hati muna ditilih eta gigiran maniman manilang lagi mun ditet dikarep pamanatasinya kalau tong aku koko mapukan mau angisilkan maragina saya
Beririn ibu haja eraku indung papang buah orang mengorang asam rasana atira Pak RT hari era ka indung papang buah ngora akang uci anu bagus nu ngora asam dirujak ati era ku indung papan aturan ibu hajat ibu Ririn bapak hajat buah ngora asam rasana abdi era teh yati eraku indung bapana buah ngora asam rasana abdi era eraku indung bapana abdi era kang uci eraku indung papana buah murah hasil rasana eraku indung bapana ade era dabongan gas rayaan buah murah asam rasana abdi era eraku indung bapana aturan ibu hajat ibu Ririn Kang Uci Teh Yati Teh Susi kapayun Neng Susi buah ngora
Susi eraku indung bapana buah ngora Teh Susi anu baku buah ngora nongora Teh Yati asem dirujak Susi anu bageng eta buah ngora nongora umi tini asem dirujak abdi era ku indung bapana anu mana Ibu Ririn kapayun ala Ibu Hajat Ibu Hajat anu bager aturan wilujeng tepang kasadaya wargi sok pemirsa nyanggakeun hiburanana ti payun kepiatur dina lagu Gunung Jati. mangkat bareng karo babaturan rame-rame guguyonan sebab anak sing disungsi sing dituju Gunung Jati pada mandra ning para wali juru mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon kula nom jaluk rizki kang sejati kangge ngempanin ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngulon tukang beca gabe wong keton Pak RT hari duit enak kangkone anak Pos Uci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon bulak nombos Uci deui jaluk rizki kang sejati kangge ngempanin ning anak istri bikin beli unggal bulan
tapi sok sering dolanan mangkat bareng karo babaturan rame-rame yugo goyanan sabab anak sing disungsi sing dituju dagonong jati pada nandang ning para wali beli ge mampir ning juru kunci gunung jati tempat gong sebang gede cilik wadon lana tua anom jalur rizki kang sejati kanggo ngempenin ning keluarga muter-muter kota Cirebon Arab ketang darab mon tukang beca pada kelakon duit tok tanggoning katon gunung jati tempat dong sebang wadon cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kang nyumpeni ning keluarga Arab
Pamirsa nyangakeun kapihatur dipayun dina lagu Kidung Rahayu atanapi Kidung Salamet nyangakeun hiburanana. Lunturun ingsun kumulung sumilir giliran wanci ngalang sasaka mangsa ngejirim alam kiwari ngecet alam ayeuna ibu ririn ibu haja rep sirep mah bapak haja jatine ngasih mugi kapara karuhun muntos sami ngawari parante hari sepuh abdi kabudaya ibu ini sepuh abdi tuturunan inggoni ngeraksa seni dipapari jalan caang panganten istri panganten pamegeng anu di teh Yati anu bager pirido ku Gusti aya teh Yati abdi nyalindung kamu tepih ke panggoda setan Sugrini ngepuji ka Gusti anu sifat Rohman Rohim aya cenah ibu ririn ibu haja walas asih ka makhluk nalaksanakeun bapak haja parentahna umitini anu bagus tapi mah Kang Uci anu bagus jagahanana aya cenah Uci di Bandungku kasambaran bari imah ka pangeran no mata kurang ibadah
Ibu Ririn anu bager Ibu Haja besi ama loba salah dedonya ulah kagabatek kaducan ketut lampah Ibu Ririn Ibu Haja ngukuhan ulah gagap kang arapi bakal di alam akhirat amin ya rabbal alamin moga Gusti etang-etang tilam kasono ti perbadosa para kanca ka keluarga besar di dieu nya urang sangakeun dina lagu Patepang Sono wilujeng ngadangukeun. Beringatur kendung Aturanun ngahaturkeun Bapak Saban Saipul be Patepang Sono alah mani hayang sono ka urang dieu sadaya ulah sonona diwangi Bapak Hajat Ibu Hajat sonona diwangi Bapak Hajat anu batin ngahatur kendung ngahaturkeun Paji Gugun anu mana Patepang Sono sono nama hari sakalinten Hajat Ibu Hajat sono nada sakalinten pamirip mah gamelan kawi Pak Hajat Ibu Hajat anu mana nyompona mah nyompona diramat dari segala wilasok lewi mantak nyiksa kana diri Pak Hajat Ibu Hajat mantak nyiksa dan kana diri Paji Gugun ngaturkeun Tepang Sono sono nama Paji Gugun anu mana diwangi ieu haturan Paji Gugun abdi nu sono haturan kapayuneun sanu paris nandangan Pak Hajat Ibu Hajat anu mana Iwati bangsa sorangan cinta kana hari kebudayaan Pak Hajat Ibu Hajat sami cinta jaka bangsaan Bapak Saipul bet ari ngatur kendung ngaturkeun Patepang Sono sonona diwangi Pak Hajat anu mana sonona diwangi Tepang Sono nu dipayun Patepang di panggung seni Patepang teh ayeuna hoyong terang kasarengan ngaturkeun Paji
gugu aturan nun haturkeun tilam sono mani hayang sono sono mana beana kapang sono na beana kapang lain-lain daun awi lanca beremit tawaran bos emong aturan kapayun heula bos emong moyang di sawer laguna kapungkurakeun cari dan geuningan bos emong ayeuna gajampang deui kapungkur mah paturadina bos emong anu bageng ayeuna patokang deui neng tia warung ngahaturkeun neng tia warung ngahaturkeun cepang sono sono mah sakalintang neng tia warung sono mah geuningan mah sakalintang bang bayang di jeroko orang geuningan mah dibeli dua dawe moal kaharang dan kasorang dan kukurang mamana anu mana mamana mila kapayunan mamana mila aturan kapayun heula mamana mila aturan wilujeng tepang aturan wilujeng tepang neng Esti neng Tia mah geura siap-siap ngibing santuy dina lagu Wangsit Siliwangi cik 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 pasihan jalan pelan halo halo Jangan lupa gua Wah, Nuka masur Pajajaran Neng Esti anu mana sor gelis kapayun tempat bayu keadilan ayeuna di kundangan Obat Neng Esti mau pustias mak warisan alah nyok jeruk galor tatandang alah Siliwangi geus kumaha dadah putra ti jajaran anyar sor wawangina
lingkar siliwang ngikin anjar nya tindak tanduk abdi minang katijulang apa kakak salam kaliwan ninangku lami tetepan sok asa ragi sabelah di Banjar wasaban diramatkeun sasesana salajengna Mang Ojo pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana sok 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 alah coba zaman ngadeg salupa kuwang Noka masur pajajaran yang esti anu bagus awas 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 tempat payung kadi obat ayeuna di kundangan yang esti anu mana ulah mau pustias mau warisan muncul galur katandang Siliwangi obat pahlawana juru bakti
Saput baju kurang benar, gantian buka teh baik. Mana panuju rantaya, neng tia anu bager, anu mana? Aneng tia bener-bener bodas benter, kembang na areuy-areuyan, sugan terek mikat tinangan saukur ngaheureyan. Neng tia ngaheureyan, 10 ditulak tali, alah kopo jeung areuna neng tia anu mana. 10 digonta-ganti, neng tia mabok anjeunna geuningan. Neng tia pambayang mahal, neng tia anu bager pambayang di jerokor. Neng iya anu mana dibeli 2 salawat, dibeli mah 2 salawat. Kahayang tajan ka sorang, bati nyeri make baik. Bati nyeri ate baik. Kumasuri geuningan, kumasuri suling tengan silung wae geuningan, suling tengan silung wae. Kumakuring, 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 ibarat kanu saurang bapaji kanu saurang, babayang maganingan, babayang di jarokora, dibeli 2 salawe geuningan, geuningan, dibeli 2 salawe. Mon kahaya, mon kahaya jan kasorang, batina perih ate bae, Papa Edi ate bae, Papa Edi Mama Edi kumadi maganingan, kumadi